Dina waktu baheula, di Tatar Sunda nu geulis ieu. Urang Sunda hirup silih asah, silih asih, jung silih asuh. Gunung ngajaga lembur, leweong ngajaga cai, cai ngajaga kahirupan. Prinsip ieu nu ngajadikeun karuhun urang kuat, ngajaga alam jung ngajaga kahormatan diri salaku urang Sunda. Ayeuna, di zaman kiwari, kebiasaan jung budaya eta geus mimiti leungit. Tapi urang kudu balik deui kana akar budaya, ngangkat deui ajen inajen Sunda nu luhung. Ieu teh lain soal nostalgia, tapi soal kahadean pikieun generasi nu bakal datang. Saatos abdi kapilih janten gubernur Jawa Barat, abdi bade mawa deui napas Sunda nu aslina. Ngajaga leuweong, ngahargaan kasepuhan, miara budaya, sarta ngawanokeun deui ajen Sunda ka barudak ngora. Sabab taya nu leuwih mulia tibatan lempang dina tapak pak lacak karuhun, bari tetep muka panto pikieun kamajuan. Urang kudu ngajaga bumi parayangan ieu, sabab ieu teh titipan lain warisan. Sangkan urang Sunda henteu ngan ukur aya dina buku sajarah, tapi hirup ngeunah ditingali, jong hade didenge ku anak incu urang. Nya kitu, kulungyeun babarengan, urang ngawangun Jawa Barat, nu pinuh ku kahadean, nu sajalan jong ajen Sunda baheula, tapi tetep nyang hareupan zaman kalayan bijaksana.